Atur nuhun. Berkah kanggo ka para seniman seniwati nu aya di Jawa Barat. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Leres ku ayeuna milang alat tatar Sunda teh. Berkah kanggo para seniman seniwati. Alhamdulillah. Neng, Selanjutnya ya Kang ya tos Sariam. aya religi, oge aya seni. Nah, ieu mah religi jeung seni dihijikeun. Jika Di Garut hadir Surat Ibra.